الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا الرسل فأخذناهم بما كانوا يكسبون والله alam bimuradi walawana alal Qur'an lamun tetap pasatune ahli negara al-mukazzibin kana gorokan kami kungimankan ya ahlal Qur'an billahi Allah wa rasulihim lan pirang-pirang utusan ahlal Qur'an wattaqau lan pada wararadi lan pada ngaraksa ya ahlul Qur'an ingku al-kufra ingku wal ma'asiyah lan pirang-pirang maksiat la fatahna maka wa tinggal limpahkeun sunagung bitakhfif wa tasydid kalawan dan takhfif macaan la fatahna wa tasydid lan dan tasydid la fatahna alaihi min atasalil qura barakatin ing sakeka barakahan minas samai saking langit bil matari kalawan udan wal ardi lan bumi bin nabati kalawan sake cucukulan walakin kadzabu lan tetep ing ngagorokeun di ahlal qura rusul ing pirang-pirang rasul faqarnahum maka ni saing sunagung ing ahlul qura aqabahum tegasane saing sunagung ing ahlul qura bimakanu kalawan sebab barengkangan ahlul qura iku ngausaya ahlul qura kalawan afa amina ahlul qura ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun Allah alam bermeradi anak tamakang iman maka ngarasa aman sabahang inagara al-mukazzibuna kana gorokan kabaingan tatakahum mingalul qura pabasuna zika ing sunagung azabun itu kesasika ing sunagung bayatan alewang ilailan tugasawang iwahum alewtawi alul qurana imunaiku kang turu kabeh gofiluna tugasakang lali kabeh anu saking azab awa amina alul qura ayatiyahum basuna duhahum yal'amun Allah alam bimuradi anak tangarasa aman sapahalin negaranya tetagahum alul qura basuna pasiksa yang sunagung Tuhan dalam waktu Tuhan naran tegasawan wahum yal'amun alewatawi alul qura iku lagi memengan alul qura kabeh afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun Allah alam bimuradi afa aminu anatamaka ngara zaman ya alul qura makrallahi panyanupa ya Allah istidrajah tegese panyungkun Allah ya umi ya alul qura bi ni'mati kalawan ni'mat wa akhlahum lan nyiksa ingal lukuro bagdadan kalawan kaget pala yang manu makrallah maka orang nana maning panjang maka orang ngarasa maning panjang dupaya Allah ilal qawmul khasirun sapa kaum kang tuna kabeh sapa kaum kang tuna kabeh Gusti Allah ngejelaskan tentang keberadaan negara setelah Allah merinci satu-satu negara yang pernah disiksa ku Gusti Allah. Negara Yordania dengan kanjeng Nabi Allah
dibalikeun ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Soleh, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Syuaib. Jeung Nabi Nuh diutus, kemudian masyarakatna umatna terpercaya, dibanjirkeun ku Gusti Allah. Masyaallah. Jeung Nabi Soleh gitu keneh diberi angin ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Hud gitu keneh negara-negara nu pernah disiksa ku Allah, ya Palestina, ya Suriah, Yordania, Yaman, ialah negara-negara anu kudu dijadikeun itibar ku urang, supaya dijadikeun barometer kacamata sangkan negara urang ulah terjadi seperti eta. Sebab ketika Allah ngutus seorang nabi, ngutus seorang rasul, dibohongkeun ku umatna, siksa ku Allah. Nah, lain bae baheula dorojolna Kangjeng Nabi urang, ketika Kangjeng Nabi urang dibohongkeun ku umatna, awas teh Gusti Allah teu menutup kemungkinan siksa bakal datang sarua bae. Setelah Kangjeng Nabi urang pupus, dilanjutkan ku para khulafaur rasyidin, dilanjutkan ku para tabi'in, dilanjutkan ku para aulia-aulia Allah. Aulia Allah teh seakan-akan utusan nu melanjutkan Kangjeng Nabi, kepanjangan tangan dari Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibohongkeun ku umatna, tunggu siksa sarua bae. Masya Allah. Nu mantap cek Gusti Allah, wala lal amanu wattaqau. Lamun bae ahli nagara anu ngabarohongkeun ka para rasul nu diutus ku Gusti Allah, nyana ngimankeun ka Allah jeung ka para utusanana, di samping imankeun teh wattaqau, ngajaga nyana kana iman sieun besi kufur jeung maksiat, jauh tina kakupuran jeung permaksiatan. Lamun iman ka Allah, ngajaga iman, ngajauhan permaksiatan, ngajauhan perkufuran. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Niscaya kaulan agung bakal ngalimpah ruahkeun ka negara tersebut teh kabarokahan ti langit jeung ti bumi. Nah dua, hiji amanu, dua wattaqau, bakal limpah ruah. Subur makmur loh jinawi. Lamun urang nyaritakeun barokah wasul barokah teh tina asal kabarokahan teh subutul khair alilahi fisy. Tetep da kahadian kabagusan bangsa pangeran dina naon bae nu aya di muka bumi. Ketika orang ningali langit penuh barokah lantaran langit kahujanan cai-caina anu ngajadikeun kana tatanian jeung jajadian. Lamun urang nyaritakeun kabarokahan bumi bin nabati jararadi, boro-boro nu dipelak nu teu dipelak ge jararadi barokah ngaranna. Lamun urang hayang kos kitu konsepna dua, hiji amanu, dua wattaqau. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Tuturkeun ayat Quran ieu mah lain pidauh bupati mah, lain pidauh gubernur, lain DPR, MPR jeung presiden. Ieu mah nu boga langit bumi katut teusina, nu boga dunia nyarita mun hayang la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Dua, amanu wattaqau, iman takwa. Ya Allah, dibaca nama hampang iman takwa, babari jasa iman takwa,
pemerintah ge lamun pidato teu jauh ti eta iman takwa balik bae ka imah intip ku sia amanu wattaqau ya Allah ya Rabb Masya Allah kuarikayan di negara orang teh seperti kieu lamun urang tangga ka luhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan aya ge hujan ulah disangka hujan-hujan anu bagus lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula lamun hujanan asli mah diawali ku angin hilir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoan dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah keur metakeun di luhur mega sia lain mega konde mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi ka manakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah malaikat anu mamawa angin malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing ieu angin hujan teh kitu heula sanggeus kos kitu teh engke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ahli palak ilmu palak astronomi keun heula didinya keke aya guludug nah bakal aya kilat ngenyai nyai ieu karak hujan mantep ieu mah teu puguh teu karu aya hujan ditanya aya hujan ngeribis teu jauheun teh budak di mamang aya hujan aya gede cenah aya guludugan teu teu jauheun teh mah budak teu jauheun wae bejakeun wae dia teu jauheun odol-odolan di negara nyeun hujan sia emang kumaha gitu ye ulah panas teuing bae semprot aku hujan tembak sekali nembak sabaraha juta teh je anda gula menanyakan hujan aya guludugan kiai ya sia rasakeun geus atuh kos kitu pada dasarnya hujan teh kos kitu sebab segala rupa ge kapan aya sabab-sababna urang lamun nyaritakeun tentang seuneu moal ujug-ujug kaluar seuneu padahal garetan aya korek api aya tetep kudu dicekreskeun ces dideuleuh di jerona aya sabab urang degala wudu cai aya beuh di luhur tengna aya kerana aya teh diputerkeun moal kaluar cai sia kudu diputerkeun teh aya sebab heula kitu gewe hujan lamun eta urang nu nyababanana hujan ge sarua panjang urang menyaritakeun tina ilmu astronomi perpalakan aya tama kos kitu poe naon nu ngageugeuh poe eta malaikat saha kemudian atuh hujan di bulan eta bakal aya apa henteu urang teh geus teu kudu hese-hese bisa melalui palak bisa melalui urang bebeja ka malaikat nu ngageugeuh dina taun eta pan sataun-sataun taun ieu malaikatna bulanna unggal bulanna geus dipetakeun di Januari ieu malaikatna Februari malaikatna Maret ieu terus kayak itu engke per mingguna aya per harina aya atuh sarua jeung negara urang wau jeung malaikat eta tanya malaikat naon satu tanya ka ieu wow henteu naon henteu emang bisa tuh nabi mah bisa wali ge bisa datang ka mana tahapanana emang kumaha kieu urang teh baheula roh teh can make baju ngaranna aya di alam lahut ketika eta roh diturunkeun ke alam jabarut kudu dipakaian alam jabarut ketika di alam jabarut diturunkeun ke alam malakut alam malaikat kudu make pakaian alam malakut ketika ieu di alam malakut diturunkeun ke alam mulki ke alam urang make pakaian alam mulki mah pakaian jasad ieu teh pakaian roh urang di alam ieu mah roh kudu make ieu ketika naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu roh aya pakaianna pakaian malaikat
nang naon cenah teh kiai di jeuna di mana? Di jeuna di Taylor mana sih mah nyaritakeun Taylor. Dek mesen burung sia. Dasar otak ngeres ya mah. Tuh, aya pakaian-pakaian anak. Urang di alam mulki ngaranna ye. Alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad ngaranna. Ketika urang dek naik ke alam malakut, teu kudu make nu ieu, aya pakaian malaikat. Naik urang ke alam jabarut tinggalkeun pakaian nu eta kudu ka alam jabarut aya pakaianana. Urang dek naik ke alam lahut aya pakaianana. Mantap Kangjeng Nabi teh dibawa ku Gusti Allah, dibawa ku malaikat Jibril ke alamna alam malakut, make pakaian alam malakut. Ketika naik ke alam jabarut, malaikat Jibril gigis teu bisa nganter. Cek Kangjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun. Ampura cek Jibril. Lain wilayah kula. Wilayah kula mah tuh ti desa anu ka desa anu. Eta wilayah kula. Tah mah desa atuh. Teu bisaeun malaikat Jibril ge sebab teu mah alamna alam jabarut. Aja Kangjeng hampura cek malaikat Jibril kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu. Kangjeng Nabi di pakaian alam jabarut ninggalkeun malaikat Jibril tak naik masyaallah. Tidinya mangga sebenarnya iwal ti Gusti Allah naik deui ka alam lahut nyanggakeun sadaya-daya kos kitulah urusan Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ditaikeun ka alam malakut, ditaikeun ka alam jabarut, ditaikeun ka alam lahut, sedengkeun Kangjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Qur'an pidauh Gusti Allah, kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah. Kangjeng Nabi ta Rasulullahi uswatun hasanah, contoh anu bagus. Geus atuh lamun contoh anu bagus Kangjeng Nabi urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit. Lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ka alam jabarut. Atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam lahut. Tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi. Cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi enggeus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tepati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa kadinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit. Teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun. Lain naik ke luhur langit mebes ka laut modar. Setawa tuh kan berarti aya sebab lamun manusia anu kos kitu hancur Jakarta dipimpin ku hancur Indonesia. Untung aya kene jelema nu kos karar itu. Nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ke malaikat. Ieu deuk nyarita gede eta maksudna. Oh ono opo. Malaikat ti mau keur di mah nya. Ono apa sih nakon-nakon. Begini malaikat, ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak? Cak malaikatnya naon urusanana tuh sia. Hujan jeung teu urusan pangeran, teh menek nanya bae. Tapi mah rahasianya, ulah dibejakeun ka jelema moal. Awas ieu mah kan urusan di alam malakut. Lamun sia turun ke alam jabarut, ke alam mulki, nya alam nasut ngaranna urang ge. Ulah beja moal. Tuh geus dibere nya hukum malaikat. Tek. Aya manusia nu dibere. Kos kitu sebabnya nana geus bisa ninggalkeun ieu. Oh, jadi berarti awak kurang ulah dahar ulah nginum. Paeh sia. Topapin GoPay aku dong. Gratis top up saldo GoPay. Selalu ada harga murah. Download dah. Numantak ayalah paranti ngebersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hiberan sakumaha Kangjeng Nabi. Beladina Sayyidina Umar, beladina Sayyidina Abu Bakar, beladina Tuan Syabdul Qadir Rajalani, beladina Syekh Nawawi Tanara, beladina Syekh Asnawi Caringin, beladina Syekh Daud, beladina nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur.
ukuran dijarahan diunggal para wali eta teh nurohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut. Aya tuh leuweuh wae atuh hese negara acak-acaka. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah karim. Lamun urang di zahir gua teh budak mah make pakaian SD handapna beureum luhurna putih merah putih budak teh. Kuari di SMP pakaian SMP, kuari manahanana digawe di desa make pakaian desa, kuari digawe di kecamatan make pakaian MS negara PNS, kuari digawe di kabupaten make pakaian PNS geus lain deui, kuari bupati ge pakaian lain deui, gubernur lain deui, presiden lain deui, aya pakaian-pakaianana di alam eta ge sarua. Masya Allah karim. Nah ya maka jentama keur carita urusan ilmu kawalian nu mantak urang kudu ngabersihan rohani urang belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang ulah ujub ulah takabur ulah ria ulah sumah ulah hubud dunya ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos kararitu. Ya Allah ya Rabbi miceunana eta ge seseleh pijanan eta teh seseleh lain nalagan nu mantak dibagilah di awal kurang teh sababaraha lembutan lalipatul qalbi lalipatul ruh latipatul sirah latipatul qafi latipatul apa latipatul lapas latipatul qalab hiji-hijina latifah aya nu kudu dibersihan aya kudu didatangkeun nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali takholi piceunan nu garoreng engke tahali asupkeun ka kurang terapkeun nu bararagusna lamun urang geus bisa takholi nu garoreng dipiceunan ku urang secara total tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli. Ya Allah ngomong mangeuna kapanggih bae jeung bupati dibere duit dileg-leg iya hese dua deket taguari manaon sababna begitu jelema jadi muih haju teu bisa khusus salatna jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna kurang mangayakinkeun moal bisa khusus wani disumpah lah sombong cenah kuci aing waktu sombong-sombong mah aing mah waktu sombong-sombong mah kadeleuan nu husu mah lain kitu tarangna kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna bisa ngajahokeun naon tah teu beres kolbuna pagaweanna nah teu takholi nya teu miceunan panyakit teu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak ai pajak mah kapan haram secara mutlak geus lamun kiai menta ka pemerintah haju dileg-leg ku kiai teu celi anjing lamun bisa husu celi naon anjing celi naon ge anjing lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua menyeudeuh diteuk-teuk celi anjing bae nah bisa hus ekstrim ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim sadunia kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae aju kiaina di ekstrimkeun kitu marah atuh geus eueuh marah nya mah daek tuturkeun teh daek geus cak aing haram ih cenah kos kitu mah moal maju teman negara ih kos kitu haram pajukeun ku sia rodaan ku sia negara dorong aing mah lain nyaritakeun maju dek nyaritakeun bersih roh sia dek nyaritakeun kamajuan mah teh apruk-aprukan ngaranna aing ge ngarti pons ieu nyaritakeun kebersihan tuh ketika orang dibere ke pemerintah cokot dapil bala bagikeun ke batur ulah di dahar je sok urang dahar ieu cenah kiai emang nu kitu teu meunang henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureun nya kalian jago aing ieu mah keur carita deuk ngabersihan teu lamun urang salaman dibere bagikeun ulah kaduhung mah kaduhung amat gede tuh malu su teu basa bae mending ngegeg icet geus teh aing daya kitu kene duit-duit anu urang rada mang-mang ulah geus dahareun gitu kene mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat
tuh terus bagi di pikiran bagi jiwit kuari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saeutik urang masuk nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun dareupeun tamu mah cemi ya sadaharna tilu ya nage tilu set dekat deuleu lah saeutik mah cak tabu teh bu hebat tamat-tamat kiai geus zuhud jasa hebat karena dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pamajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing baturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari dong waktu kuari mah itu biasa teh eta kan blon eta kiai ngeus apa adanya bae gembul-gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae tuh terus batur can mah yang nomor paling kebiasaan kos kitu bae udah dia mau nyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrak kedeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyaho lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos gitu kajen kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae duit dia dileg-leg bae teu datang ka khusu bae lain cak kula cak Imam Ghazali kula menyambung lidah doang cek atau illah nu boga hikam kula menyambung doang cek Imam Kusyairi nu boga Kusyairiyah kula menyambung doang sekadar nyampaikeun doang nang macaan ai kiai na geus ulah nanyakeun aing ja sia mah sia bae aing engke beda urang lamun heuh nya surtil ngaranna filter beda dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teh diberesan atuh malah kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusyuk aya asal dibersihan marifat aya gitu bae eta mah otomatis sama ngaranna injection saya yang serikeun aing ya Allah ya Karim nah ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh di jero qalbu aya sir di jero qalbu urang aya sir di jero awak urang aya ruhna qalbu sir ruhna awak urang ruh jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang dimensi zahir awak urang dimensi batin roh dimensi jero qalbu dimensi jero na adalah sir aya nu datang ka awak doang pikih ngaranna aya nu datang ka qalbu mulai tasawuf tasawufan kene aya datang ka sir aya datang ka ruh ibadat mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah kadeulean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu aya cirina ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu itu sebab naon alamna beda alam urang alam nasut naik ke alam malakut pakaianna lain tingkah naga lain naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui naik ke alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah subhanahu wa ta'ala nah konsep negara supaya barokah dua Allah nyebutkan amanu wa takwa iman jeung takwa kuali lamun urang nalaan negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan urang neuleuh ka bumi sawah telaan ku ari maneuleuh ka empang cai mahayangan hararejo neuleuh urang ke perkebunan ku ari geus bararotak geus lain hejo neuleuh urang ka jalan cai ku ari cai teh butek aya nu kering eueuh caian bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai berarti kan pinuh ku teu berkah ketika orang kapangi jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing
padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji negara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset negara jang rakyat tapi kunaon ku ari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa aing-aing ketika rakyat neuleuh abri asa teh menyatu kos lain alam urang lamun neuleuh polisi ongkos di alam luar polisi mah lain orang Indonesia nya nama orang planet urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun nu salah disalahkeun tapi pada kenyataan nama orenganan lain kos kitu kulantaran lain kos kitu masyarakat ngadenge pengacara teh geus tabu masyarakat ngadenge hak hakim teh geus tabu masyarakat ngadenge jaksa teh geus tabu geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin itu berkah ketika orang ninggalin keberkahan iya langit nurunkan hujan teh karasa kurang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh di singkolocor digigir imah orang di sawah di jalan sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh ieu pinu barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah orang di sawah di huma di kebon-kebon Masya Allah menang saminggu hejong eplok kadele ku urang jembar rasaan hateten lepas sawahan teh Masya Allah suburna nu luar biasa caina ngemplang teh lila di pelakan parehejora ta luar biasa urang ningali ka sawah di sawah teh loba caian Masya Allah lauk betik lauk julung-julung lulumpatan bunga jasa kebelah ditunaya lele segala aya gabus Masya Allah ningali di solokan-solokan ya Karim eta melele rombongan Bika-bicaeun budak agon tidinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana kabeneran sawah teh belah ditu namah teh dipelakan lantaran jero urang tahu coba bebejakan lumboga sawah namang mang ya ieu mah teu kapelakan ku kula deuk ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang ku masalah geus bang ditau ya Allah keplok Masya Allah eta lauk datangna ti mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka imah subur ngaranna pinu barokah ya Allah ya Rabbi mancing cerita anak cek asal diturunkan pancing kabut asal turunkan pancing ayaan pan hiji menang 5 iya mah pan 20 tuh menang hiji aja keberkah teh ngaranna kos kitu teh lo bating pan batan menang cuma pan hiji Masya Allah kolot baheula ditahan ku urang sing ades ya panna kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso panna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang masih tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi cet aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh teu bae kaduh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teh meunang hiji-hiji acan pas deuk balik meunang alhamdulillah lele hiji bunga ngolosot deui ngendongeng na doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji di mana ngolosot deui teh kudu bebe jata kos kitu teh berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya Karim udah nyamun nyari daga do geludug aya deui geludug nya turun deui hujan Masya Allah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah ngajadikeun segala rupa Masya Allah pare jaradi nu dipelak ku manusia jagong jaradi nu dipelak ku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah-sajabah nu dipelak na jukut jeung segala rupana tan aya sapi aya munding aya domba
luar biasa poharana Ciraru daratang bagian hayam coba eta kebagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba Ciraru loba simut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut gararapung manuk cukup ngadaharan simut doang ge simut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebol munding wah lain lalagahan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagung cabe berkah ngaranna itulah keberkahan hayang berkah kos itu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh kararitun teh si manusia nyaho henteu sih nyaho kitu henteu lolobana kumaha walakin kadzabul rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bara heula kabladieuna ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran tengah denge ucapan-ucapan ulama atuh faqadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok ieulah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku hari masyarakat Indonesia teh judi ieulah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina ku hari ieulah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinana para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa iya Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun kuari tadi berkah ke negara Indonesia nu sakieu suburna tetangkalan arareueuh kuari mah pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu tapi kapan aya sabaraha kontrakan kuari anu ditutup bae nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah kuari anu boga 50 kontrakan kuari aya anu 10 doang anu ngeusi 40 barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah aya deui pengontrakan nu belah ditu si namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah sarua bae berkah ya bakuari ya Allah ya Rabbi nah urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararae sabada kapanasan kuari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 supaya mejeunana Pakistan kamari 2.500 keur panas wae kuari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu pae hitung Gusti teu kudu make kalkulator 1.000 Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu pae dah pararae padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarage 49 derajat can 50 Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon-naon siksa mah geus kitu kaya naon eta di India nu nyaho iwal ti jelema nu nyaho atuh hese masih ngomong aya seorang dai waliullah dakwah di India kemudian pada bulan Rajab kemarin jelema tersebut diculik dibawa ke Amerika dibunuh hiji waliullah nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun jelema loba jasa nu arasub Isa culik deui ku Amerika dibunuh deui di Pakistan hiji golotama kemudian nyana dakwah lain lalagan hebat eta jelema dakwah teu perlu ku gua dicaritakeun ngaranna kemudian tangkap di Pakistan dibunuh kena di Pakistan terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh
kula geus boga pilih ngan aidek ngomong besi lu besinya nyahoanan sekula di bulan Ramadan asana India disiksa kajen kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula. Masya Allah terjadilah sabara ribu datang ke kuari panas payah lo bacai payah kan kabar ulah sanawara ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern ku aya beda nu modern ka salap sinis bae orang salap teu pernah sinis kanyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu keneh jeung pamarentah jalain keheung nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang gawaw urang ketika dicaritakeun kabok-brokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh ieu nagara urang ieu teh lain nu mah teh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lah mun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu leumpangna NU ka dieu leumpangna Golkar ka ditu leumpangna P3 ka dieu leumpangna PKB ka dieu kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih. Nah iya nu kudu ku urang diperhatikeun diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae ketika teu butuh teu kudu dikumahakeun deui. Nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas. Lebih kuat dan raih kesempatan dilatih oleh coach Manchester United. Sama lamun geus dibere barokah kan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibi syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana bantu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan ih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana Ngata ku ngapa majikan aku kudu ngaji. Mun teu ngaji bade ngariung urang. Sudah kan salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu keluar Masya Allah gunting rambut di marhabaan deut kabelah dieuna aya HP malaikeun kunaon eta lantaran tadina dibacaan di doa aya TV bungeun nya nama ngan heuleuh doang paling ge iya mah lu bantak anak kurang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh nu ping-ping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi kunya ana dipoto tolong teh coba blon teh anak nu kos kitu coba ulah ngablonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti ari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana tuh Gusti teh dijawab ku Gusti Allah setan unjukkan ka Gusti Allah Gusti ari pamajikan abdi di mana
3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikana teu maca bismillah heula teu ngadoakai. Mentek ketika ya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak-anak setan. Geus ku hari nu mantakna aya nonton TV bae atuh pantes lantaran anak juring. Geus sia nu kumaha. Lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge juri kiai kitu onam. Komplotan juri kabeh burung. Laila konsepna malawana al-Qur'an wattaqau dibolak-balik supaya urang teh aya bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah. Kabeh ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alai. Isin wari istisqa urang ngajak saha? Deuk ngajak saha istisqa? Deuk ngajak saha? Pada istisqa mah instruksi ti pemerintah. Bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat. Camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nita ka kiai. Islamun kiai dititah ku camat wajib nurutna camat ditoel instruksi kena tuh ku ari titah parwasa dek istisqa geun kitu heula ulah main jeger-jeger bae. Oh puasa heula 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina ieu ulah hilu berangkat ku ari ka lapangan. Oh kiai nu geus ikhlas buka izin ke Allah embe munding sapi bawa ke lapangan hayam bebek bawa ke ditu nini jeung aki-aki jeung orok bawa ke ngajengek-jengek ditu di lapangan pen ke kapanasan ta panas karak salat istisqa sholli sunnatal istisqa Allahu akbar urang salat istisqa kebo kita kan ngomong panas. Sia teh teu ngarti sih. Tinggal we kumaha meureun. Oh, sapi mo. Ditanya ku sapi nu seueur. Mohon panas. Bebek. Buah kabeh teh cicing panas. Pan Allah memperhatikan busap toh hewan kabeh panas-panasan. Geus urang nama henteu dianggap sebab urang mah korupsi. Sebab urang mah nonton TV sebab tah dianggap mah bebek wek. Cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia. Gusti sapodo deuk ngahujanan bebek tan penting hujan belah pokona mah. Isi urang kuari deuk istisqa berapa embung. Sahabat turna istisqa. Sahabat turna jatuh meminta ke Allah supaya hujan kudu nu beres ka tukang jeung Nabi mah keur maca khutbah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah aya sahabat Tuhan ulah khutbah bae kunaon panas kami minta hujan langsung ngadoakan jeung Nabi hari tak kene hujan Kanjeng Nabi tah oh bunga luar biasa datang kan bisa balik di masjid hujan tuh gebrek bae Kanjeng Nabi mah di masjid di Kanjeng Nabi balik bari Kanjeng Nabi tuh bisa hujan tuh bisa keraat ke hujan di keraat balik nyanda kai saminggu hujan bae saminggu turun hujan datang ka aya imah-imah nu ka bawah imam-imam panggung-panggung maka bawa segala pagar-pagar ke bawahnya anak Jumat deh jeung Kanjeng Nabi begitu Kanjeng Nabi baca khutbah ngacung deh aya naon deui sia cek Kanjeng Nabi kamari ngomong ulah kieu atuh hujan ge Gusti ya emang atuh ambalah ya cek jalan teu kada jalan pajer Kanjeng Nabi langsung ngadoa deui returan hujan turun tuh model kos kitu Kanjeng Nabi Masya Allah. Nah iya wani urang ge lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah aya nuturkeun nu teu ikhlas aya teh ge nutas don ngaranna istisqa di nelayan di hareupeun nelayan di haharuan ku kiai
sama istisqo sih di nelayan. Itu ibadah ya orang mah pokoknya mah di mana tadi mana belum teh coba ngajawab. Kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan orang pangeran orang mah penting mah istisqo baik itu ganjaran. Pente datang ka maksud mah datang ke kan ibadah doang istisqo dilaksanakeun tahajud henteu. Inti urang barang penting hes bae cak sia ibadah bego. Ai kamari sia. Ngomongnya tahajud sia tuh. Coba ayo. Tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan. Tembung yang menuturkeun usara itu, Mbok. Mun ikhlas tuh andieu karak daek atuh kiai bae uai ge embung. Ieu bae konsepna laksanakeun amanu wat taqau. Lamun yang subur turun hujan ge urang kabehan di imah masing-masing tingkatkeun iman urang, tingkatkeun takwa urang, lobakeun tadarruk ka Gusti Allah, tobat ka Gusti Allah, penta masing-masing. Gusti abdi butuh cai sok penta sakali dua kali. Ai istisqa teu bisa mamaning ngadoa bae ngan ieu amanu wattaqau. Bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah. Sakumaha Sayyidina Umar tawasul, sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu we Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cek Gusti la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa sia cek Gusti Allah ningkat ge cek aing mah henteu mal ka dihujanan. Engke urang makin hari terus engke ge aya ti Gusti Allah. Masyaallah mantap. Ai kudu nama amanu wattaqau pimimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun keimanan jeung takwa ka Gusti lantaran beusi disiksa ku Gusti Allah. Engke lamun arariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan langit turunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi naorenganan walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lalobana ngabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama atuh Allah bakal nyiksa ku pagawean nu nang tangan ka Gusti Allah. Na'udzubillah min zalik. Yuk masing-masing di imah masing-masing geus ulah waka ngajakan batur sorangan be la jadidu imanakum bila ilaha illallah lobakeun maca la ilaha illallah lobakeun maca shalawat ka kanjing Nabi kablah dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah mata urang takwakeun ka Gusti Allah ulah dideleukeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu kene irung sungut kitu kene tujukeun ka Gusti Allah kadanan para wali mah geus ninggalkeun alam ieu naik ka alam malakut pakaian nangis pakai pakaian malakut lumantak lamun malaikat meneuleuh karoh roh nu aya di kuburan malaikat atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal neuleuh karoh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kaluhur innalillahi wa inna ilaihi raji'un kaget pan jamaah kabeh naon mama roh Mama Ilyas Banjar naik ke langit pupus itu bisa kadeuleuh hujan bisa kadeuleuh Haji Pendiki kabarieun le kuntilanak meureun sabangsa manan kitu ge nya tak bisa deuleuh lain sabaragan berarti kan hamba Allah aya nu bisa contoh Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara
Aing Mutanam Senawi Tanara murid ke Hamid Khatib Asambasi. Aing Makkah Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin. Ari Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir. Jeh, nu mantak bararsi batur mah tuh bisa kadel, guys. Ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol. Urang mun zarah ngobrol. Assalamualaikum. Woi, apa kabar? Baik-baik saja cengnya nanti. Oh iya, bagaimana di sana itu, bagaimana keadaannya? Wah, gersang sekarang. Iya, ngobrol orang dirinya. Emang ngobrol lah gitu tuh lain. Kayak siapa datang ke kuburan gitu, hayang pajar hebat, takol habak. Itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeung roh ngaranna gitu lain make ieu ngobrolna. Urang ngadang dan ngadinya tek we. Oh, geus bae urang mah cicing. Roh ngobrol gitu. Tak besi ayah di kuburan nu ngahaneng. Eta okos naon eta? Geus ulah diberjakeun lah pokona mah. Eta jara keur ngobrol tah. Engke ge haju aya engke ge sejarah aya. Saya tadi ngahaneng kan masyaallah. Kunaon? Aing kapanggih jeung uyut. Uyut. Lain jeung malaikat lain aing jeung uyut cakna teh. Terus mah dasar dukun berenang nyawa aing dukun nyawa lain jaga ada pokon uyut baik mah. Aya kapan jeung uyut urang. Tah jeung malaikat mah kos kitu, mantek-tek bae. Kalem geus buat kudu bebeja teu meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi. Tuh kos kitu lah lain make ieu. Lamun make ieu mah ngaranna alam nu ieu. Alam itu mah alam malakut teu kudu. Sebab urang kaambe ku malaikat seungit, urang maca sholawat kaambe, urang maca Quran kaambe ku malaikat. Urang mah kadenge ku ceuli ieu, ku malaikat mah di luhur langit kadenge. Urang zikir tengah peuting, malaikat nonton di luhur langit. Urang tahajud tengah peuting, malaikat nonton. Nyaun malaikat moal kaliru komo Gusti Allah. Masya Allah, mentak disebutlah ku malaikat ketika ya jelema hudang peting zikir tahajud azim. Indal malaikat di alam malakut pada bebeja. Oi, si anu deuleu ge, ke peting deuleu ditonton ku mana. Ijahu. Malaikat kabeh di alam malakut teh ngahebat-hebat ngagung-agung. Tuh. Teu kudu ku urang dinaon gitu ngaran diberitakeun di media teu kudu. Teu kudu waduh di orbit teu kudu. Cak malaikat coba tetanggana deuleu, coba tetangga di nonton TV cak kana. Waduh keur nonton bola. Malaikat teh ngobrol pan kiai sih nonton bolanya. Bagi malaikat mah ngobrol. Malaikat tah mah kiaina sih kiai kos kitu tah nya. Urang turunan galedeg yuk. Malaikat perintah ti Gusti Allah. Ieu keur carita jauh kitu nyon teh sebenarnya mah. Ya Allah familan